Poena mah arek ngabantuan salaki gawe ngan samemeh ngabantuan salaki gawe urang teh rek dahar heula yeuh da lapar kudu isi heula amunisi bisi pingsan urang teh. Tadi dege ngariung jeung si Liki jeung anak-anak pokona mah kabeh ngariung jeung si Jako mode si mah purah ngariweuhkeun nya eta orok teh. Beres dahar tuluy ieu teh ngaberesan heula paranti mukena urang lipet-lipet tah geus beres tah ngelapan heula reme miceuna reme tah ieu langsung we gawe mantuan si Ayang Sembeb dibantuan ku si Teteh tah nu dua eta mah biasa we ngoprek tah ngoprek ngome kartu kartu gambar geuninganan tuh ayeuna mah aya nu nyamper tuh Arulin we di laluar itu bari mamawa sapu si Jama tuh geuninganan si Teteh nage Teteh bantuan heula mama tuh jaba si Jana ge bari dilahun ieu teh mung esot ting kunaon hayang bijil si keketeng ke bijilna nya sakedeung di rada beurangan saeutik mah da ieu teh can mani heuh gae rek ngome taneuh mah cekeng tengke we rada beurangan saeutik atuh tong ayeuna isu kene ina mah jaba muruh puy di luarna oge tah ieu teh mehna teh dicaram kitu teh untung we ecag langsung tina laonan eta proyek ngome we baju geuninganan di kaluar-kaluarkeun si baju teh alarajeun cicing ngome baju di kaluar-kaluarkeun tapi nyakeun bae daripada nalahunan hese urang teh guntang-guntingna heueuh paur geuningan paur ka manehna da urang teh jaba nyekel gunting barang seukeut we gunting teh geuningan paur ka budak.